Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jahira Putri Sri Endah. Abdi ayeuna bade ngadugikeun biantara anu tentang pergaulan bebas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sadaya puji sinarang puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Numerbang Alam anu Maha Welas tur Maha Asih. Henteu aya pede kasih kasugri nu kumulip dina ieu bumi. Rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para keluargina, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut mantena. Dina kesempatan ieu kuring bade ngajelaskeun tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas teh nyaeta pergaulan anu geus ngalanggar aturan atawa norma agama anu aya di masyarakat. Saterusna sakurangna pangawasan sareng perhatian ti kolotna sangkan budak neangan perhatian di luar lingkungan keluarga anu cara goreng. Jadi pergaulan bebas teh mangrupa kalakan anu teu dipuji jeung loba ngarugikeun diri, kumargi kitu urang kedah ngajauhan lampah-lampah ieu sareng ngalenyepan ilmu agama supados henteu kajebak sareng kaduhung dina tungtungna. Hatur nuhun, sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.